ibadah namanya zakat ngejentul di kantor baik tuh dek irah gawena aja dek dibawa ke kabupaten kok tuh pernah ngadenge fakir miskin kebagian ikir carita Al-Quran keur carita bungan siananya ke aing mun teu dijawab aing doraka cenah eta kudu di ka masjid-masjid kan salah musola salah BHS saya bakir carita loba keneh fakir miskin nu kudu disalurkeun zakat eta ka masrofna sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim. Eta secara global kos kitu ieu lain zakat ka pamarentah eueuh di Qur'an eueuh di hadis eueuh di kitab ulama aya gebas dibentuk ku pamarentah tapi Mustafilun fa'ilun Mustafilun fa'ilun. Iya mah pertanyaan Pak Kiai, saya mau tanya, ada istri saya selingkuh, suami tidak tahu nyampe hubungan badan, apa suaminya ikut dosa atau tidak, apa istrinya harus minta maaf apa yang telah diperbuat oleh istrinya? Saya menukiki ditanya soal dosa mantu kababawa salakina mah sebab dama pribadi, urusan pribadi deui, kecuali lamun ku salakina diantep atau dititah. Oh malam minggu kali itu lumayan 1.000-2.000 neraka tuh salaki kata soal minta maaf atuh kudu ka salakina lamun bakal fitnah, tapi lamun bakal fitnah mah teu kudu. Saya hem ku sorangan kebejang ceng-celengan di akhirat itu bae mah. Adapun salakina hayu nyaho kumaha tindakan salaki terserah, dek diteruskeun bae rumah tangga mangga, dek gesan bae eueuh masalah, tergantung kumaha bae geus kitu. Kemudian ieu mah Fatihah deui sing hajrah. Ieu manon ye Bahagia rek nanya, aya di kampung onom seorang ustad anu ngaharamkeun zakat fitrah ka pamarentah. Tolong pangjelaskeun. Saya kakarak ngaji meureun. Unggal dek puasa ngajelaskeun. Atau ngajina saya mengees bae. Zakat fitrah eta wajib, hukum nazar jeung salat jeung zakat nu lain ge wajib. Zakat eta aya masrofna 8, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, amilin mu'allafah terus 8 eueuh pamerintahan di jerona eueuh baca Qur'an eueuh kuari ka pemerintah lain pemerintah amil zakat pemerintah ngabentuk amil zakat, jadi ngazakat ka pemerintah teu saharam kadangnya ku cilisia ngadenge nasi ku dengkul bae ngajina tuh benta ngajina ulah sokos Kiai Golkar teureum bae dina Qur'ana ngazakat ka pamarentah danyekeun ku ceuli haram atuh. Aya teh kuari badan amil zakat
zakat dibentukku pemerintah lain ngazakat ke pemerintah mun ngazakat ke pemerintah teu haram kadenge ku cilisia tarolol sia mah ngazakat ke pemerintah di Quran di hadis haram ngazakat ke pemerintah siata ayo lain ke pemerintah badan amil zakat menang bentuk pemerintah ulah salah ngomong ke pemerintah mentesa badan amil zakatna memenuhi syarat ente di urang ente naon sababna nu disebut amil mendata aya sabaraha nu kawajiban ngazakat didata ku amil zakat sabaraha fakir miskin nu bakal dikembalikeun ieu zakat ka masrofna gawe ngaranna lain ngecedog di kantor digawe amil teh wong kang migawe badan amil wong kang migawe in zakat kadengen teh ku celis ya bongan sia nanya wong kang migawe amil teh lain wong kang nikahaken aduh supaya jelas ya pan urang ngaji data ku badan amil zakat sabaraha nu wajib ngazakat di Kecamatan Pasar Kemis Kecamatan Cikupa Belaraja kumna sakabupaten geus aya pagawe data sabaraha fakir miskin termasuk rangdangora nukolo tapi nu aya caian keneh eta pagawean baz teh beres set cokotan mawa karung badan amil zakat dibagi rantingna ka kecamatan ka desa nyana nu kudu datang ka unggal imah utusan pamarentah mawa karung data sabaraha paksa nu teu daek ngazakat teh paksa wajib ya nu mampu eta ngaranna tugas amil beres bawa ke kabupaten atau ke kecamatan didinya bagikeun deui ku amil panggul deui ku nyana sabaraha nu kudu dibere zakat tak sah ngazakat ka badan amil zakat nu model kos kitu menurut aturan agama Islam nu kitabna Al-Qur'anul kadengen teh ku celis ya zakat ngaranna badan amil zakat ngejentul di kantor bae tuh dikira gawena aja dek dibawa ke kabupaten kok teu pernah ngadenge fakir miskin kabagian ieu keur carita Al-Qur'an keur carita bongan sia nanya ka aing mun teu dijawab aing doraka cenah eta kudu di ka masjid-masjid kan salah musola salah BHS saya bakal carita loba keneh fakir miskin nu kudu disalurkeun zakat eta ka masrofna sesuai jeung aturan Al-Qur'anul eta secara global kos kitu ieu lain zakat ka pamarentah eueuh di Qur'an eueuh di hadis eueuh di kitab ulama aya gebas dibentuk ku pamarentah tapi sesuaikeun jeung aturan-aturanana gawe ngarikrutna jeung ngabagikeunana sesuai jeung aturan
tah kula mangan ngabejakeun doang besi hayangnya aslina kos kitu. Adapun teu sesuai jeung aslina tanyakeun ka ditu. Ieu mah nyaritakeun aslina pembentukan baz kos kitu menurut aturan mazhab Syafi'i jeung berbagai-bagai mazhab. Kos kitu tah tinggal kula deuk nanya akur henteu di urang. Isya beranian sia nyebut henteu. Angkep sia. Tinggal lain kudu ditangkep benahi atupan ieu nagara urang. Pamarentahna mayoritas Islam, masyarakatna mayoritas Islam. Mun ditanya kabeh ge sieun ka neraka hayang ka sorga. Bupatihna gubernurna camat ka hansip Tommy sieun neraka. Atuh lain kudu ekstrim, lain kudu aju pamarentah degeng perbaiki benahi jakabeh ge ieu teh beragama Islam. Yu urang benahi nagara urang minimal sakabupaten Tangerang, saprovinsi Banten supaya rapih. Lain aju kudu kiai nu bener. Teu beres teh kiai. Tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Aturan pemerintah nak nu kudu dirapihan jasarwa urang pada hayang ridho Allah Subhanahu wa taala. Mantap naon? Bahas atuh di DPR. Bahas atuh di bahas atuh sia seuri di depan. Atuh bahas sok sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim, buka kitab gitu benahi jakabeh ge mun ditanya camat sieun ka neraka, polisi sarua, abri kitu kene, eksekutif atuh sarua, pelaksana daripada sodoran itu legislatif atuh sarua bae sarieun ka neraka hayang ka sorga. Geus atuh benahi sesuaikeun jeung aturanana, ulah acak-acakan saukur sakitu. Aceuna moal ngadenge mangga leg-leg engke di ditu di akhirat. Sok ka ditu sakitu hungkul. Tah abeh nyaho ditanya, naon gitu bongan sia nanya tah. Pas kitu tah pertanyaan sia. Pasti sia ieu greget ka kiai nu ngaharamkeun. Nu ngaharamkeun nu bener sia nu goblok. Abis jawab itu malah mengingat di kampung saya banyak saudara-saudara kita umat Islam yang ikut merayakan tahun baru Masehi dengan membakar petasan, kembang api dan juga kegiatan-kegiatan maksiat lainnya. Bahkan diantara mereka ada ustadz dan ustadz Golkar dan orang-orang yang sudah punya pangkat haji Golkar. Untuk itu tolong dijelaskan sekali lagi hukum merayakan tahun baru yang seperti itu. Atuh temen teu kudu hese-hese ieu dititah apa henteu ku agama enggeus sakitu. Lamun dititah mana ayatna mana hadisna, lamun henteu atuh kasia-sia doraka eta mah. Ye nu nyieuna ge milu masalah ye. Aduh, iyalah jang ningali kumaha datang ka mana ieu mempertahankan akidah, mempertahankan kesucian agama, ternyata atuh kos kadari aram memahami makna Al-Quran itu hukumnya fardu ain apa fardu kifayah. Memahami makna Al-Quran mah itu butuh itu fardu maca na nu dipardukeun ge fardu ain Fatihah. Fardu ain mah anu tiba ka tiap-tiap hulu mun teu bisa doraka.
Fatihah lantaran jang salat unggal poe sapoe sapeting minimal 5 kali yakni nu farduna tambah nu sunat. Adapun memahami makna Al-Qur'an tergantung kebutuhan. Lamun urang butuh jang pembahasan misalnya zakat atuh wajib jang umum fardu kifayah atuh lamun teu mah membahas soal salat wajib membahas soal puasa dan lain sebagainya wajib lamun diperlukeun mun teu diperlukeun atuh henteu ngan maca nak nu wajib ain bagi jelema anu geus akil balik sakitu. Bagi jelema anu makna maha makna Al-Qur'an kemenang ku otakna sorangan kudu make hadis. Makna ayat ieu dijelaskeun ku hadis Kangjeng Nabi kumaha. Hadis Kangjeng Nabi hese dijelaskeun ku ucapan ulama. Ucapan ulama hese lantaran mujtahid na iyalah dibahas ku para kiai-kiai nu mampu nu menguasai kana istilah-istilah sebab aya istilah fikih disebutna mustalahat hadis, mustalahat Quran, mustalahat fikih disebutna usul-usul fikih. Tah kos kitu jadi hese nyaritakeun makna Al-Qur'an lantaran lain kudu dihartikeun ku otak urang kalam Allah boro-boro ngahartikeun karak macana ge haju ngapae asal ngadengen nu maca Quran WHS atawa urang maca haju HS bae ca Quran teh bu aing dianggap obat tidur ku sia Quran berat Quran mentak jelema nu dibere dibukakeun hatena daek maca Quran eta geus pisorgaeun jasa atawa daek ngadengikeun Al-Qur'an daek ngahartikeun ngadengikeun geus pohara teh mah meunang taufik ti Gusti Allah ngadengikeunana doang ge geus pohara komo bari maca panjang cerita Al-Qur'an. Urang neruskeun masalah pembunuhan ngabunuh aya 3 rupa. Hiji aya ngabunuh kasalahan mun teu ngamaksud kanu dibunuhna imah katimpah urang keur naek ragag nimpah nu dihandap kasalahan wa imah urang malang kenaon bae kemudian aya jelema liwat kasalahan atawa urang nembak manuk ternyata di luhur aya jelema kasalahan keneh atawa urang kitu nuar tangkal kayu ai praktea dihandapna teu kadeuleu aya jelema liwat deui bae gubrak ninggang kasalahan teu kudu dibunuh deui tamangan wajib bayar diat. Nomor kedua aya ngabunuh ngahajain qasadaha bima yaqtulu goliban lamun ngamaksud migawe ngabunuhna ditujukeun ka jelema nu rek dibunuhna make alat nu biasana osok maehan sok ngabunuh kaya ning pistol, bedil, golok, pedang jeung sajabana ta eta kakara kisos
mereka tilu kesalahan lain ngaja lain tapi sarupa jeung ngaja Syibhul Amdi di mana-mana ngamaksud cuman ku alat nu biasana henteu maehkeun kaya ning nyana ngagebug make leungeun lalaunan atawa make pecut atawa make tungked golepak pae Syibhu Amdi sarupa kana ngahaja teu wajib kudu dipaehan deui jadi maehan anu kasalahan teu wajib kudu dipaehan deui maehan anu sarupa jeung ngahaja teu wajib kudu dipaehan deui nu wajib dipaehan deui mah nu ngabunuhna ngahaja tah eta wajib dibunuh deui lamun ieu dilaksanakeun di negara urang moal aya pembunuhan jelema ngabunuh deui aman bakalna cak saha cak Quran teh cak Gusti walil qisasi hayatu ya ulil albab bu panjang dongengna cek ahli bilaga kos kitulah walil qisasi tetep kana kisos sartina lamun dilaksanakeun hukum kisos bunuh deui bakal bukti hayatun kahirupan anu jujur nu adil loh jinawi ya ulil albab hei nu baroga akal sampurna laksanakeun gegera di negara bunuh deui mun anjeun hayang kaasup kana ulil albab nu boga akal sampurna lamun di sebuah negara kemudian ngabunuh teh dibunuh deui berarti teu baroga akal nu sampurna cara di Vietnam ngabunuh teu dibunuh deui lantaran teu sampurna akalna ai di urang mah atuh ai dibunuh di urang mah kos kieu bae kitu tah ieu carita pembunuhan tinggal selanjutna lamun ceuk kamari Zaid nojos ki Umar make jarum ai nojosna ditojoskeun kana biasana nu sok paeh kaya ning ditojoskeun kana embun-embunan atawa kana kitu urat beheung ka eta sanajan make jarum nu leutik lantaran ditojoskeunana kana nu biasa ngabunuh ta eta termasuk kana amdun bae wa kadza bi ghairin tawarrama wa ta'lama tamata ilam yazhar asarun itu kene kaasup kana amdun bae lamun ki Zaid nojoskeun hiji jarum kaki Umar ditojoskeun ana lain kana nu biasa osok maekeun kaya ning lain kana embun-embunan lain kana tulang beheung atawa urat beheung ditencepkeunana kana bitisna atawa kana pingpingna jarum ditojoskeun kana bitis jarum ditojoskeun kana pingping jarum ditodoskeun kana leungeun pan eta mah di luar kebiasaan sok maehkeun tamah paling ge ateul doang tah paling lamun urang itu ngawirid hizib Rifai teh Ahmad Kabirur Rifai waliyullah kutub atawa Ibnu Alwan kutubul aulia nyana sumpah saha jelema anu ngawirid ilmu kaula ieu hizib kaula kukula didoakeun supaya ulah sugih
supaya ulah boga harta lantaran ieu menuju ka ridho Allah hendak diwaririd ku jelema hiji beri pai biasana susah bae sumpahnya tayana diwirid ge dicai ngawirid ge ngeueum sakieu menang 40 poe bebeja ka guru dites ditonjok pake jarum mun masih kene keluar getih can jadi wirid deui sia mun teh kiri tonjok pake jarum teh cabut teh keluar getih jadi nah naik berarti wirid 10 poe 11 poe terus saratan sampai selesai beres wiridan hiji bripai tembak des kotok nu ditembak namalna naon urang eta istimewa hiji bripai mandak anu jadi geng Tanjung Priuk baheula ternyata ngebogaan hiji bripai nu ngagebogaan nu jadi geng di kitu Grogol baheula eta teh urang Pandeglang boga hiji bripai itu kene zaman baheula nu jadi geng di kitu pasar sayuran danan garang-garangna induk eta ge sarua boga hiji bripai teger hiji bripai entek kurang kulon mah lamun aya nu nang tangan buka dada kajenting aya 3 ge buluna buka pilih ku sia di belah mana sia ngadek aing ngagolok aing nembak aing mun geus jadi hiji bripai teh kos kitu teh ieu keur carita ditonjok teu naon ces but paling keluar nu putih-putih doang teh eta teh dicekel ku para jelema-jelema anu endek ngalalana ka pakotaan tah eta mentak sing ade ngawirid ge lamun di kula sorangan beulah kulana di sumur kadang-kadang beulah sumurna istimewa eta mah eta hiji bripai kuari ditonjok make jarum cek cabut pan eta mah sapira jarum tapi kebel-kebel ngagedean bareuh saenggeus da bareuh nyeri seminggu bareuh nyeri paeh ku jarum doang paeh batur mah ku ditembak kitu naon nyana ku jarum is dead ya tuh geus kitu bae eta mah paeh ku sebab eta ngahajak keneh ka asup ngahajak keneh ka asupna entak eta wajib kudu dibunuh deui masyaallah nah iyalah wa kadza gitu kene sarua jeung amdun bae bigoirihi nonjokkeun jarum ka lain paranti enggon paeh itu ge intawaroma lamun haju bareuh wa ta'ala majeng nyeri hatamata hingga paeh eta jelema asup kana amdun bae masyaallah Failam yazar asarul wa mata fil hali pasipu amdin Zaid nonjokkeun jarum ka tonggong Ki Umar cas cabut deui eueuh pangaruhna naon sugan aya bareuh teu sugan aya nyeri henteu eueuh tapak-tapak jaruman sama sakalingan rada ateul doang ai praksa jam 2 jam maut ta eta makasup kana syibhu amdin artina kaasupkeun kana sarupa jeung haja teu kudu dipaehan deui ngan wajib bayar diat 100 onta lalawaranya urusan nyawa mah masyaallah sing hade wakila cek sakaul ma eta ge nu kitu ge amdun bae kaasupkeunana berarti paehan deui wakil ala saya cek sakaul ma lain amdun lain sibi amdun teu mah teu aya naon-naon sapira ku jarum doang teh
lamun ditojoskeun eta jarum teh kana anu biasa henteu aya pangaruh. Wow goroza lamun Zaid nancemkeun jarum pimalayu limu kana anggahota anu henteu nyeri. Contohna seperti nonjokkeun kana kulit akbin keneung mapan ayana ditukangeun dampal. Pan eta mah tilok aya pangaruna naon lantaran eta mah tu sarua jeung lamun di kuda mah nu kitu mangarana teh ngaranna calakutik. Calakutik mun di kuda mah. Ari di kuda mah pun biasa ge osok di bersihan make peso pan calakutik teh. Make peso dirapihan. Budak kori mun teh nyaho. Make peso ruseukeun. Eta calakutik tenan. Kuari ge bangsa urang sepatan mah anu osok naon gitu ngaranna kararandal teh. Eta teh nu kitu ngaranna rorombeheun atawa ai kapal teu boga disebutna kakapaleun. Eta sasanggaleun kakapaleun osok make peso. Jadi pangaruh tah maka ai nojoskeun ka dinya tah eta. Lamun nojoskeun ka dinya kajil diakbin pala syai'a jadi teu aya naon-naon tah sama sakali. Pala syai'a kan. Zaid seorang polisi. Nah, polisi ya. Ibrak nangkep jelema sel. Sanggeusna di sel diantepkeun bae ku polisi. Dibere dahar henteu, dibere nginum henteu, nyana unta enta neangan kaluar ge teu meunang. Sapoe, 2 poe, 3 poe dibere dahar henteu, dibere nginum henteu, nyana menta teu meunang kana sejen, ngagolepak di jero penjara, di jero sel. Kumaha eta hukumna? Walau habisahu lamun Zaid nahan ki Umar wa manahu kemudian nyegah ka ki Umar atau ama wa syaraba talab dahar nginum teh dibere bahkan menta kaluar neangan dek meuli ge teh dibere hatam mata sehingga paeh kumaha tah fa in madat mudatun yamutum istuhu fi agoliban ju'an awasan bahamdun maka lamun ngaliwat masa nu memang sakitu poe teh galibna teh sok paeh berarti maehan ngahajat ta polisi tah. Maehan ngahajat tah atawa lain polisi urang we. Urang ku keheul-keheulna ka Ki Umar lantaran Ki Umar teh padu jeung anak orang panggap Ki Umar. Cokot asupkeun ka kamar. Kemudian dibere dahar henteu, dibere nginum henteu, nyana neangan ge teu meunang. Pokoknya mah geus disekap di jero kamar. Sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 poe, 5 poe, 6 poe, dijeuleuh jengker di jero. Maehan ngahajat tu eta mah. Lantaran galib-galibna kekuatan manusia eta menurut aturan tikih 3 hari. 3 poe teh lamun 3 poe teh dibere dahar paeh eta teh geus termasuk ngahajat. Lamun kakarak sapoe doang mah teh dibere dahar sapoe sapeuting paeh henteu teman teu ngahajat mah encan teh mah encan kaasupkeun ngahajat ieu mah lamun geus leuwih ti 3 poe batasna 3 poe teh dibere dahar teh dibere nginum teu dibere neangan ge teu meunang manehanana disekep 3 poe ting paeh ngahajat berarti kaasupna paehan deui. Masya Allah. Eta cenanya nambah berkasus ya kasusnya selesaikan dahar mah tetep baik kudu dibere. Dahar mah tetep baik kudu dibere. Kasusnya kasus narkoba selesaikan urusan narkoba. Kasusnya ieu teh kasus maling selesaikan urusan kasus maling. Nyana nama ditahanan wajib kudu dibere dahar dibere nginum. Mantak aya jelema hayang ditahan bae abeh ngeunaheun bae cenah dahar nginum. Pugu jeung tempe doang. Aya jelema anu di rumah sakit dia embung balik embung. Aya aki-aki umur 70 tahun penyakitan diopna terus bae
geus bisa lelempangan cek pamajikan cek anak cek dulur naba balik bae nyambung aing mah yang di dieu bae cek nya betah jasa balik bae teu aing mah di dieu bae dibujuk henteu tita balik ge teu daek bae horenganan nu ngarawatannya nana eta adalah jadi perawat teh bager jasakanyana terus diganti impusna diusapan dielap ceknya aing di imam aja teu kos kieu aing macan aing di rumah sakit aing kadang-kadang kacana eta ieu na dinan karang-karana ciih teh kiih panti kiihna kapan terus diganti ka diomeng kumaha teh nah eta dong cenah aing mengeunah kita balik embung bae sia bae barali ka ditu heuy ieu mah kita balik pan mayar ide kajian pang mayarkeun bae ngagose betah sakit aing mah di rumah sakit oplon teh cebet kieu aja urang siku poblon eta aya nu hayang di penjara bae balik di penjara lintuh lantaran dahar dibere sanajan kangkung tempe oh beban sakena kena atuh macam-macam jelema teh anu ngeunaheun di penjara teu ngeunaheun di luar aya nu ngeunaheun di luar teu ngeunaheun di penjara tergantung kumaha manusia ngan ieu mah tetep bae kudu dibere dahar bae teu dibere dahar doraka samun lamun sajo jadi paeh atuh jadi amdun di dunia mah masalah tetep bae di akhirat polisi eta engke disidang ku Gusti Allah urusan kasus mah kasus tapi urusan mere dahar mah tetep bae wajib boro-boro manusia jajak-jajak aya hiji awewe ge nyekep ucing eta ucing teh diantep bae dibere dahar teu dibere nginum teu dikaluarkeun teu taneangan sorangan gen teu datang ka pae ucing tersebut pae ditahan disekep ku seorang wanita awewe asup kana neraka ku sebab nyekep ucing ya Allah atuh komo ya jelema Pailam yakun bihi julwatun sabikun pasibu ilhamdin maka lamun memang kijaya teh ieu nyekepna ki Umar teh dina masa nu teu kapiheulaan heula ku lapar teu kapiheulaan ku ngelak teu kapiheulaan teu ieu mah pasibu amdin tah mangaranna sibi amdin geus teu wajib kudu dipaehan dengan wajib diat doang wa in kana badujuin wajsin wa limal habis alhal pa amdun lamun memang aya wa in kana muntin nemu yakni aya sawareh lapar sawareh ngelak nyahun kijayat teh kana tingkah lapar jeung ngelakna tapi kunyanan teh dibere dahar teh dibere nginum datang ka pae amdun wa ila lamun teu nyahun fala mentak sing hade sukap-sekep jelema Tuhan tahan jelema tetep bae ieu dahar jeung nginumna ta eta kudu diperhatikeun galibna kekuatan manusia tilu poe tilu penting beda deui jeung lamun make aturan thariqah lamun make aturan thariqah mah pan aya aturanana mimiti ngurangan dahar jeung nginum kabelah dituna engke teu dahar teu nginum engke bisa sapoe sapeting dua poe dua peting tilu poe tilu peting datang ka engke dibere aturanana 40 poe 40 peting ngan eta geus di luar aturan-aturan syariat mantak ditentang ge ku sebahagian ajaran-ajaran supi teh kos kitu ngan encan nyaho ieu teh ndek ngembalikeun jati diri supaya murni suci lamun Kangjeng Nabi diciptakeun memang ku Gusti Allah tina nur teu dahar teu nginum ge kuat ngakuari pangkat model urang manusia biasa hayang seperti Nabi moal bisa ngan mensucikan diri dengan cara tersendiri aya ngan kudu dikhususkeun jelema-jelemana teu meunang di oven mentak nyaritakeun torekat
itu non gitu ngaranna mikeun tarekat teu meunang gambarangan ka setiap jelema cara kuari dibuka ilmu tarekat gang semedi banyak itu ilmu tarekat bae ilmu piwalian teu meunang sambarangan jelema na di deuleuh geus datang ka mana syariatna jeung siap teu ninggalkeun dunia ieu teh deuk ninggalkeun dunia menyai mah di tarekat boga HP na ge 3 heran aing mah tarekat sih boga HP pan kudu ninggalkeun dunia mentek dipraktekeun apan salat ge beda ke ahli tarekat nu asli mah urang lamun baru syariat mah salat teh neuleukeunana teh ka tempat sujud tapi pan tarekat mah lain deui neuleukeun irung neuleukeun beteng neuleukeun bobogaan lempeng ka jempol Allahu Akbar ulah make sejak kaulah salat tama syariat ngaran lamun urang masih sejak kene berarti urang aya di ruang lingkup syariat zahir tama geus atuh lamun urang salat zahir mangke reungit ge karasa aya nu liwat ge urang di sisi masjid gadeuleu ngagitekna mantep cek orang Lampung ngajen kogonga ge putih gede adat atuh emang urangna di makom syariat atuh zahir pan syariatna fakum bi zahir walah takum bis sarair zahir tamatah geus atuh aya di makom zahir ateul karasa reungit karasa dedengean kanyawan emang urangna aya di ruang lingkup eta tapi lamun urangna pindah tidinya pindah kuari mah pindah teh hese rasa mantak beda engke sarekna ge lamun sare urang make syariat mah disunahkeun ku Kangjeng Nabi teh ngigir urangna di dieu mah daerah urang mah berarti sirah urang aya belah kaler yeuna dikieukeun teh gue ngahareup ka ditu ka kulon ka kiblat berarti ngabayangkeun bahwa urang teh di jero kuburan kitu kapan syariat dititahna kitu bae aya lain kitu aya khusus Kangjeng Nabi mentak teu kahartieun ku Muhammadiyah jeung persis sebabnya nama teu pernah mendalami eta aya khusus ke syariatna ge lain deui ari ahli tarekat mah kumaha biasa bae lempeng sukuna ka ditu ka kulon sirahna aya di wetan di daerah urang malantaran Baitullahna di ditu janjel yeuna saeti yeuna ka dieu sidakep neuleuhna ka dieu ka irung ka dieu lempeng suku dage di talian abeh nararangtung kudu dideuleukeun tungtung jempol bari napas kaluhuru Allahu geus ngabayangkeun ieu teh paeh teh aing teh geus lain nonton TV atuh ngabayangkeun lain tahun baruan nyekel petas jeung petasan nu geus kieu lempeng lurus aya babacaanna khusus pasrah diri ka Gusti Allah mantak impianana nu kos kitu mah impian langsung ti Gusti Allah geus bersih mandi teh wudu teh tuh jadi beda anu mantak ieu keur carita ulah sok nandakeun jeung nyebutkeun tarekat ka anu sok zikir isin lantaran tarekat mah piwalieun deuk ninggalkeun dunya manya barang norekat teu wauh jeung jelema barang norekat hajus hasem barang norek kos kitu amat teu nyaho berarti kana aturan-aturanan biasa bae engke namun geus jadina tarekat mah eueuh nu dipekekasieun hiji iwal Allah anu dijalankeunana secara zahir syariat nyaritakeun wudu nyaritakeun salat puasa ari dara raek mah ari henteu nya nama emang geus ka Allah bae geus salatna ge ngeunaheun nya nama tadu disebut lazat salat teh eta tah jiwana geus ka Allah bae geus masih kena boga perasaan salat sorangan salat teh aing usolli sejak kaula salat eta teh pikir teh moal aya ngeunaheun salat datang ka modar ge kos kitu datang ka paeh biasa-biasa bae salat sebab naon ngarasa dirina nu salat ari ahli tarekat tugas jadi mah pan henteu boga rasa diri nu salat teh naon atuh atuh teh mah geus kos kitu bae teh mah geus pokon kanikmatan tersendiri Allahu Akbar ta eta teh pindah tah
eta pindah tina syariat kana hakikat katempo geus alam-alam katempo teh lain katempo kumaha aya di alam hakikat sagala rupa teh geus ku Allah sagala rupa Allah etalah jati diri manusia teh kos kitu sakumaha Kangjeng Nabi ngan Kangjeng Nabi nyaritakeunana teh khusus sebab di titah dakwah teh syariat tak teu meunang tak kos karar itu mah teu meunang lamun aya anu ngembangkeun kos kitu kemudian nyana ngajelaskeun cara diurang Syekh Siti Jenar dibunuh cara di Irak Ki Halaj dibunuh bae lantaran naon sasar kudu kumaha teu dirahasiakeun jak kabeh ge engke perasaan teh kos kitu bae Syekh Syarif Hidayatullah Maulana Hasanuddin Syekh Maulana Yusuf termasuk Ki Asnawi Caringin Syekh Abdul Karim terus ahli-ahli Allah teh boga perasaan kos kitu mantak dunia teh leutik nya mararasaan teh leuweuna naonan ieu teh eueuh sebab naon eueuh pan dunia teh tatadina engke bakal eueuh deui atuh kunaon mikiran nu eueuh atuh mikiran nu maha bako bae saha Gusti Allah artina mikiran Gusti Allah teh kumaha atuh aturan-aturanana laksanakeun ulah mikiran dunia mah tadina eueuh ku ari aya ke bakal eueuh deui kok urang riweuh kuno eueuh tuh jaheunya balik ngridit deui eta nu ngantak hese ge ha ieu ilmu teh lamun diteruskeun ngaji sanggeus ngaji fikih urang ngaji tasawuf kakarak ke ngaji tasawuf mah caritaan tama caritaan Minhajul Abidin caritaan jelema nu geus usul ka Gusti Allah nyaritakeun ihya caritaan tama Imam Ghazali urang nyaritakeun ilmu hakikat perasaan dituangkeun di sebuah tulisan kitab Hikam Syekh Athaillah teu meunang saturut-turut da urang nurutan hikam aja dipraktekkeun kurang sasar ujianan naon sababna can datang eta mah perasaan hakikat dituangkeun di sebuah tulisan dijadikeun kitab jadi tauhid aslina adalah hikam tuturkeun ku urang sasar ujian kudu kumaha tuh lalaunan mondok heula sia hayang nyaho ka Allah mondok mun teu mondok moal nyaho ka Allah beneran aing mah geus kolot tinggal modarna doang tah mah tapi saya emang kumaha geus atuh urang sadar bela aing mah meureun moal tepi geus bae bersareat atuh hese-hese amat ja kiai ge anu ka Golkar mah acak-acakan sarua bae nu mantak wani kiai Golkar goblok lantaran langkah-langkahna teu sesuai jeung aturan Allah lain Golkar bae sarua unggal partai ge bego sarua teu akur teh jeung hakikat teu meunang disalah-salahkeun ku syariat mangan mun geus ditempo melalui aturan hakikat salah tah budak naon sebabna caramah hayang duit mah dunia kamari eueuh engke eueuh diteangan kapuyeng-puyeng ji atuh kunaon buyengkeun sorangan neangan ka situ enggeus bae sampaikeun Al-Qur'anul Karim daekeun kahartieun heug teu kahartieun titik ulah sok pake batu loncatan jangan hadean dapur geus kitu tah eta bukan salah tah eta teh keur carita kemurnian kesucian jati diri manusia gila lamun neuleuh jelema ngajual Al-Qur'an hanya sekedar sekupi hanya sekedar apansa hanya sekedar pondok pesantren hanya sekedar sebuah majelis taklim ya teu kudu boga majelis taklim nu mewah asa nyaan nerangkeunana handapeun tangkal caringin beuki parah teu kudu atuh tah sapira sebuah bangunan atuh tah malah nganahonan ieu mun keur carita kemurnian mantak agama dicekel ku lain ahli Allah nilai bae nilai naon sebabna aya unsur duniawian bae berarti berjuang lamun lain pemimpinna ahli Allah moal beres urang minimal hayang boga pamimpin lurah kadaanan ahli Allah anu wauh-wauh deuresan ka syariat atuh urang boga camat nu nyaho ka syariat boga bupati nu nyaho ka syariat deureus
kadanan ahli Allah mah nu nyaho ka syariat be rada deres tapi hese pan kuari boro-boro calon presiden sangkilan calon lurah nu nyaho syariat be hese anu mantap ke ieu kuari teh deuk kararamaha ieu deuk kumaha teh ka mana ieu mistina kumaha ieu lantaran ieu lain itu lain ieu lain itu lain ieu lain itu lain. Nah kuari lamun geus ilmu tarekat digelar bahaya lantaran naon eta teh mutiara mah tiba heula ge tilok aya nu digelar sisi jalan tilok aya mutiara digelar di sisi jalan kos kauka moal aya nu digelar sisi jalan nu di sisi jalan mah mah kayu Ambon Cikupa mah Mekah Malikoka sabaraha duit 10 real 20 real teu teh mah sarupa tapi tak sama kos kitu mutiara tuh moal bere moal bisa digelar-gelar kos kitu ja eta teh hese tak kuari teh tah urang baheula mah ngadenge Jawa Timur aya ahli Allah Jawa Tengah aya ahli Allah urang kakarak ngadenge doang ge aya Abah Hasan Mangli di Magelang teh tiis teh di Kudus aya Mbah Arwani tiis rarasaan hate teh di Pandeglang aya Abu Yadim Yati jeung Ki Bustomi hate teh tiis perasaan naon sababna wauh henteu naon henteu urang ngarasa sejuk dirina teu pernah bergelut memikirkan barang-barang nu bakal leungit timbullah Kiai Golkar hareudang tah mentak urang nyaritakeun Kiai Golkar we tah kanyahoan kuari salahna naon ngahareudangkeun ka jelema oh nyaho sia Golkar artinya non supaya nyaho oh kos itu nu ulah aya unsur-unsur dunia ngaji bae hiji Al-Qur'an teh wahyu hese diartikeunana ge ulah pake batu loncatan hadis teh ulah pake batu loncatan nyaritakeun nu sautuhna nu sabenerna supaya kaharti ngalaksanakeun mah masing-masing boro-boro eta sangkilang minuman keras ge dicaritakeun haram-haram wayah ngaleg-leg mah jeung nginum-nginum bae eta mah masalahna masing-masing kos tadi nyaritakeun aslina zakat teh atuh praktekna mah kembali ka dirina datang ka mana kekuatan imanna tinggal kitu bae korupsi lain teh dicaritakeun DPR ngabahas korupsi justru di DPR biang keladina da kumaha atuh muih nyaritakeun korupsi justru di dinya sarangna kabeh pemerintah nyaritakeun bagaimana memberantas korupsi bagaimana nyanana no korupsi moal beres atuh kajen kumaha ge ja kabehan tah mah tah balikeun ka diri urang engke ge ahli Allah mah isin ngalengkah ge isin besi salah ngomong isin besi salah sebab ieu teh cak Allah haram besi ku aing teh diharamkeun aing dikutuk ku Gusti Allah isin aing mun geus boga isin ka Gusti Allah berarti akur jeung cakangjeng Nabi al-haya'u minal iman isin eta bagian daripada iman isin ka Gusti Allah heulanan menyalahgunakeun hukum nu haram jadi halal nu halal jadi haram ieu mah ustad bae ustad deposito ustad bae ustad kuari hayuh mawa ka Cisoka neangan umat jang meuli daging kumaha lalakona ieu sih kumaha lalakona geus puguh ngeridit geus puguh bang tambah deui nu kos karar itu kuari aya deui haji ge make multi level sarua bae deuk ka rumah ieu ka dituna dan mantap jelema anu memikirkeun keselamatan dirina memurnikeun jati dirina kemudian neuleuh keberadaan umat kuari tinggal embung ka mana nu sabenerna embung ka mana hayang nyalametkeun diri behese jasa nyalametkeun diri teh lantaran boro-boro henteu ka mana boro-boro teu ka maek boro-boro ka mana di imah bae ge di imah bae asal daek kuari mah urang teu kudu ka mana cicing di hareupeun imah nu liwat ping-ping ambalaya susu ambalaya aju ngakurkeun jeung nu di imah bagusan eta jeung nu di imah mulai itu beres Pak tuh eta nek saha jelema anu bakal mimpin agama hese mimpin negara hese ieu mah keur carita baheula mah teger jasa aya para wali-wali Allah
urang lamun ngadenge Syekh Nawawi nu mantak lumpat ka Mekah ge kumaha dikejar-kejar di dieu ku Belanda. Syekh Nawawi teh lain sambarangan lumpat ka Mekah, aju cicing di Mekah pikiranna teh hayang ngembangkeun ilmu di urangnya na teh. Di dieu teh geus loba muridna nyaah ka bangsa jeung umat di urang, tapi nyana teh lamun aya di Indonesia ditangkep bakal ku Belanda dibunuh sebab pengaruhna satu kali ucap luar biasa pengaruhna. Asa cek Syekh Nawawi ngidul asa cek Nawawi ngaler padahal masih keneh budak keneh kunaon eta teu boga intrik teu boga kepentingan duniawi hiji bae ngajak ka Allah jelema narur mantak tangkap cek Belanda kabur Syekh Nawawi ke Mekah aman di Mekah mah jeung nu sejen ari eta Abuya nu kamari maot teh Daman Huri emang di Mekah na kumaha di Mekah na teh apan manehanana teh lumpat di dieu teh keur zaman Soeharto rit jasa asal kiai teh asup Golkar bae ditangkap nyana embung jasa ka Golkar disalametkeun ku Gusti Allah hakikatna mah nyana lumpatkan ka Mekah eta kiai Daman teh lain ka Mekah sembarangan embung diteken di Pandeglang tidak asup Golkar lumpat ke Mekah ngan harita mah zaman aman di Mekah jadi guru besarnya na di Masjidil Haram kebelah dieuna Wahabi nyerang keluar di Masjidil Haram ngan mukimin jeung santri nu ngaji kebelah dieuna sarua pemerintahan Arab teh lantaran Wahabina kenceng jasa akhirna nyana terus diteror cicing bae paling lumpat ka dieu dititah ka dieu deui lantaran dibutuhkeun tafsirna nyana teh muka pasaran tafsir cek nyana lah geus ngeunaheun di Mekah ibadah maotna ge di Mekah dongeng dihareupeun kula lain semata-mata lumpat ka Mekah teh haju hayang rineh lain nyalametkeun ku embung-embungna tekanan Golkar geus bae ku ari mah Golkar geus runtuh sekarang bersemi kembali. Wah, aing mah nyaritakeun tetap perjalanan Golkar teh ngabunuh karakter kiai nu ancur-ancur di Pandeglang teh kudu dicaritakeun saha kiaina lantaran anak nama araya keneh ku ari di Tangerang anak nama araya keneh ku ari hancur santrina 400 500 Pandeglang Serang moal dicaritakeun anakna aya nu ngaraji ka dieu hancur termasuk di Tangerang guru aing sarua di Garut Harmoko datang beak santri guru nu hiji mah aman di Cianjur beak Golkar teh kos kitu cak Golkar emang aing salah henteu sia mas kiaina nu salah sia mah henteu salah terus bae dirinya geus ngendoglos kiaina nu salah kunaon salahna kabita ka duitna kiaina nu salah aing mah lain nyarekanan sia Golkar mah jaga runtuh ngan sekarang bersemi kembali sakitu doang hati-hati kiai nu aya sing hade ka Golkar ieu nu mantap kula dicaritakeun deuleu sejarah Golkar ieu urang teh ngaji amil jurumiyah ulah datang ka runtuh deui jauhan Golkar jauhan lain greget ka Golkar na siana ulah hayang duit Golkar sakitu bae Golkar mah terus bae besi aing pajar nyalahkeun Golkar henteu aing mah gegedena mah nyalahkeun nyanana jeung siana abena ieu ayu urang babarengan ulah kabita kuno kitulah tapi kula aneh kula aneh ye zaman harita lamun disumbang ku P3 teh hancur-hancur teh model eta sebabna merasa bahwa di P3 mah ieu adalah aya napas agamaan jeung dizolimi ku Golkar loba nu dibere ku tokoh-tokoh P3 aman-aman bae tapi asal dibere bae ku Golkar sabaraha pasantren di Garut sabaraha pasantren di Bandung geus teu kudu ka Garut ka Bandung ja sia mah kitu disebut teh cak urang Bandung mah naon kitu ngaranna teh lokal mana teh naon ngaranna ieu bae Pandeglang teh kudu caritakeun kiaina anakna aya keneh batur kula malama pasantren Serang ajuran pesantren bae 2 tingkat Tangerang lain lalagaan sabaraha kiai panglomana di Tangerang ajur ku Golkar kabitaeun kiaina Golkarna mah teu salah sapira tanggal kayu DPR na nu tolol mah deui sarua. Ieu urang ulah sampai hancur kedua kali keur masa etik wayahna lah lamun dibere duit teh mah Golkar cokot bae duitna. Eta mah lebu teh ngaranna. Ih kumaha ieu mah nyaritakeun teh aslina kos kitu ta Golkar teh. Jadi bere ku P3 ba zaman harita henteu pati kumaha.
ulah aku naon ge geus bae kajen tapak batur matapa di gunung wali matapa di hutan di gunung urang matapa ulah daek dibere ku Golkar ulah daek dibere ku partai ulah daek dibere ku bangsa kos karitu beta geus hebat tak kiai di zaman kuari mah teu kudu ka gunung teu kudu ka leuweung tapa ulah ngeridit tapa ulah boga TV tapa ulah boga HP tapa ulah asup ka Golkar tapa kos kitu geus jadi wali asana kiai asal boga anak bikang bae. Boro-boro ka gunung tapa dinu kitu ge sejasa masyaallah karim iyalah cerita ngabunuh jadi berarti Golkar ge pembunuh sebenarnya mah pembunuh karakter kiai antek besi aya tokoh Golkar dek diajak ka imah awas nu ngajakna ku aing sia ditampiling sia ku aing teu ridho aing mah beneran sia aya sieun sianya dek DPR tah dek camat tah asal aya tokoh Golkar datang ka imah ulah siana ku aing nu bakal ditampiling sia. Wallahu a'lam.